Singkat tujuan sok dan kalau wana cina mana tahu hausen Bang, haus tuh. Haus tuh, aduh sekadanguan. Dap cenah. Haus. Oh, haus tuh, haus tuh. Hah? Haus. Oh, sepang narekeun saya atuh karunya. Gancang atuh cenah. Lilila cenah. Oh, kalau hurker atuh. Ah, kadinya. Gitu. Alhamdulillah naon. Urang biasa ngahiburnya di tempat-tempatannya. Tinu hajatna Bapak Romi ieu teh. Nyepitan murang kalihna. Pohon, hah? Jo kana duit wae aing mah. Pao. Ari ka duit teh naik naon? Naik ojek. Bos dibayar can. Acan Allah karunya teuing. Karunya eta tukang ojek atuh can dibayar. Kasbon. Si katu orang Pilari keur kasbon kana hajatnya mah Bapak Romi. Tah geuning aya Mang Aom. Pilari cenah mana Bapak Romina? Alhamdulillah tah aya cenah karek sabaraha eta teh? Karek 2000. Oh, aya Pak Ustad Paguyuban cenah ti dedeh. Pak Ecep cenah sok ka ditu lah ka paling kidul sambeurkeun. Itu gojek karunya ngantosan. Mohon Bapak Romi cenah mana? Ieu kagak ongkos gojek da can dibayar. Dan kasihan ini tapi mah kasihan kasih deui aya we tah di palidinya cenah tadi ngaliwat beda aya tah si abahna geuning amana nya Pak Romina nya disireng kalian sok dijemput aya meureun da Bapak Romi teh sanes duda cenah Mang Aom aya ibuna ibu hajatna paling mana nya aya teh aya alhamdulillah atuh geus cukup jan kerongkos gojek tata cenah aya di mana Malam geus cukup jan acan hayang nu beureum geus menang nu beureum jan
itu malah cenah tuh dia itu malah duitnya geus cukup acan. Tak kekurangan anak kudu tanggung jawab ka Gojek gitu. Jeung Bang Emok meureunnya. Zaman Bang Emok nungguan, aing Bang Barongan teh loba hutang ya mah. Kok duit. Sok atuh aya sakumaha. Cik itu heula kade itu heula. Oh eta cenah aya keneh cenah ti bibina. Tah cenah mah ayahnya masih menang mau berem can acan oh ya di PRW acan jangan mau iya ya PRW paling dia iya belah dia tah ada keta ada kieu iya cenah Mas tuh tingali hiji cenah hiji cenah Bang Aong aya nu beureum ka ongkos Gojek cenah tah atur nuhun cenah Bapak itu kaluhur teh acan Bang Aong ka wana sok utah geuneulah itu heula galak ieu Bang Barongan teh obangna bisi nomokan cenah keur ongkos Gojek kurang keneh tah eta cenah di mana teh si Sete di kongkorongan geuning alhamdulillah aya keur Bang Emoknya jang Bang Emok itu teh loba hutang atuh ka dieu hutangna itu kaluhur cenah wana itu di luhur itu di ditu mau dipaok kalem dijagaan ku si Ajun sok teh heula kaluhur wana cenah mana teh wana Coba kesini. Tah cenah ayahnya nu biruna acan cenah terus awios para penonton karunya ieu Bang Barongan kayak ongkos Gojek cenah teh can dipasihan pohon sok ayeuna teh teu kaok ningali nu geulis ieu Bang Barongan teh sok betah tah cenah Mang Aong teh murah aya teh acan sok cenah eta paledinya aya kene alhamdulillah hatur nuhun da teh Om kadieu atuh sok kadieu Sini. karunya tukang dagang mah can ngalarisa iya tah cenah iya si Mas cenah si Mas rek nyawe si Mas tah geuning alhamdulillah anu biru alhamdulillah cenah aya tah keur Bang Emok segala rupanya bagja ieu mah ngororan kade bagi dua jeung urang mah teh kongkorong mah gede cenah lain cenah ieu teh Mang Aong teh bade ngiring bingah cenah mohon arek kitu heula kitu heula sok naon atuh rek pangitungkeun sok atuh cenah pangitungkeun itu pangitungkeun sok tuh gede ambek ya Bang Barongan deh sik pangitungkeun jawa balila cenah we cukup can acan atuh geula tah wana aya wana di dinya ngeureun sok kadinya Mang Aong alah Mang Aong ngade lap kabing ya Mang Aong alhamdulillah lain cenah Mang Aong tadi mah gujrut Mang Aong jauh-jauh ti ditu ka dieu teh cenah ti kieu ka dieu teh erek ngiring bingah erek ngintunkeun doa oge jeung budak sunatan ya cik cenah erek ngaos cenah babah hajat ieu teh bade ngiring rojong doa Bang Barongan teh sok kaprok geula tah gitu kurang tarik teh kurang kaprok deui wayahna ieu mah gede amat Bang Barongan tuh itu sok atuh geurang naos
Waalaikumsalam. Tuh nere malam menaong. Cenah. Jawab atuh. Sok atuh jadi deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok. Amin. Oh, ini cenah bahir yang ngaji itu beres-beres sok. Sok, jadi deh tuh. Bismillah lah. Cenata mangaong tabi-tabi sikidul teh rengse patugasan rengse pancenan kange ongkos gojek atas cekap atau kange bang emok tos cekap anu acan cekap naon saya sok ayeuna mah geura pakawalan deui atunya tah kitu meureunnya ka Bapak Hajat hadaena pakawalan teh mangaong dicekapkeun sakitu mangga lajeng deui we ditabeh ditambah di kana aya sanaga mana wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.